kolot ayeuna jeung kolot baheula. Zaman baheula mah tah ieu hasilna. Kolot baheula mah tatanya kaajengan langsung diamalkeun. Sing kompak diamalkeun. Boga orok umur 3 bulan diais orokna. Kolot baheula mah masyaallah mani cinta ka budak teh. Rewel wae budakna dongkap ka ajengan. Assalamualaikum pangarsa ajengan. Nyuhunkeun amalan ieu teh barangkali teh rada rewel tuh tingalikeun. Tatanya ka ajengan lain kanu lain. Hei, lain kanu ke ajengan teh baca sholawat weh. Dupi pangarsa sabaraha kali diaosna sholawatna. Sok hayang ibu weh. Hatur nuhun pangarsa teu nanyakeun dalil, teu nanyakeun waktuna. Alhamdulillah mangkat. Itu kolot baheula. Ayeuna mah loba nanyakeun dalil bari jeung teu diamalkeun. Laras henteu? Di mana dalilna? Bener henteu? Sahih henteu eta teh? Eta teh sing bener we sing mana sing bener? Ari ngamalkeun loba ngom. Aya nu kitu aya. Sing tarik aya. Tah hancurna umat Islam teh kos kitu geus ngajauhan ulama, geus ngajauhan ulam. Zaman baheula mah kolot eta tatanya teh geus